Sampurasun baraya Nedawidi Abah bade mantun basa Sunda deui. Mantun naon bah? Mantun hayang eueuh jang. Abah gaduh 5 pantun hayang eueuh yuk urang barandungan. Pantun kahiji tumpak kahar jeung Mang Uju. Dikusiran ku Mas Bejo. Hayang dahar eueuh sangu kapaksa ngahancak hejo. His, atuh dahar keneh ari eueuh sangu habek kana kejo majang. Pantun kadua Kacililin jeung Kang Yayan ngadon ulin tumpak kapal. Hayang kawin eueuh layan kapaksa kawin jeung bantal. Tah alus meningge kawin jeung bantal. Ngarah teu kudu maraban jang. Pantun katilu di wahangan aya kadal digebahkeun kalah cicing. Hayang nyanung eueuh modal kapaksa nyanung jeung ucing. Diidina nya kudu kolot nu mawi henteu bah. Gengsi cenah boga maru ucing mah. Pantun kaopat kasoreang pabuburit di jalana manilila. Hayang jajan eueuh duit nya kapaksa nganjuk heula. Tah geuningan aya solusi najang. Solusi kumaha abah teh batan mere nganjuk mah kalah rek ngadek har naha. Utang nu teu heula can dibayar. Paingan atuh. Pantun kalima. Eukeur leumpang ti gurawil balangah katinggang pangpung. Hayang gancang eueuh mobil nya kapaksa kuring ngapung. Bisa nya ngapung jang? Nya bisa manuk mah. Ujang mah boro-boro. Si Ujang teu teuingkeun sia ka aing. Sakitu heula pantun Sundananya. Abah saja pamit hatur nuhun kabaraya sadunya. Nu tos like, komen, share sareng follow. Cag.